Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 7-nya jajaran awal. Ieu hikmah anu kalima. Bismillahirrahmanirrahim. Dina hikmah anu kalima nyaeta ijtihaduka pima duminalaka. Urang logatan heula. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna anjeun atanapi nya-nyana anjeun pima tina urusan rizki dumina nu ditanggung jawab itu emak ku Gusti Allah laka pikeun anjeun. Aeta kapala tegasna nanggung jawab saha Allahu Gusti Allah laka ka anjeun. Bihi kana itu madumina wahwa jeung ari itu madumina eta arrizqo rizki. Maksudna ieu rizki madmun sareng rizki mau'ud. Tapadula tanya. Tapadula karana arah nugraha minhu datang nati Allah. Wa ihsanan jeung karana mere kahalusan ti Allah. Kala parantos ngandika Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur zat Allah. Saur Allah wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizquha. Wa ka'ayyin jeung loba pisan ari sasatoan la tahmilu anu teu barang bawa itu dabah. Rizquha kana ieu dabah. Allahu padahal ari Allah eta nu ngarizkian Allah kana dabah. Wa iyyakum jeung karanjeun kabeh ila ghairi zalika salian itu kana waqai min dabah minal ayati tina pirang-pirang ayat. Ieu hikmah nu kalima. Maksad hikmah nu kalima teh nyaeta ijtihaduka pima duminalaka. Ari anu ditanggung jawab ku Gusti Allah nya diteangan ku urang teh. Ya. Sungguh-sungguh neanganna teh. Tepikeun ka konsentrasi dug hulu cul salat gitu. Eta pan sakumaha biasa kaseharian urang kitu. Ari rizki pan tos ditanggal walar ku Gusti Allah. Ta urang teh nya dina perkawis milarian rizki. Nya pan cenah kang pan rizki mah kedah disiar.
pancek aya paribasa usoli kudu jeung usaha naon ngajerit jeung melajurit gitu atanapi ngumaha naneda jeung ngumaha pan kedah kitu cenah da ari teu ngakal mah moal ngakeul gitu bahasana gitu salaresna mah pan eta teh ciri alamatnya ciri alamat dan mingun kemarin disebatkeun yen jodoh pati bagja cilaka eta tos ditangtukeun ku Gusti Allah ti samemeh ieu ruhani urang roh urang ditiupkeun kana jasad urang tos dipersiapkeun ku Gusti Allah tos ditetepkeun jodohna patina bagjana cilakana rizkina tos ditetepkeun ku Gusti Allah ti samemeh roh urang ditiupkeun kana jasad urang. Tah ayana kitu kedah kumaha tuh cenah Kang. Jadi Allah teh maparinan atanapi nyiptakeun diri urang teh saleresna mah anu dipikahoyong ku Gusti Allah teh parentahna titah ngabdi ka Allah ya titah ngabdi titah ngabakti titah mangeranan ka Gusti Allah tah ku Gusti Allah teh tos dipaparinan bekalna gitu ya tos disadiakeun bekalna ku Gusti Allah teh eta teh ditanggung jawab ku Gusti Allah bekal urang keur di alam dunia teh ya artina berarti tos ditetepkeun ku Allah teh pan cenah kumaha urang rajin jeung teu rajinna salaresna mah rajinna dirajinkeun ku Gusti Allah teu rajinna oge da eta teh teu dirajinkeun ku Gusti Allah tetep we rezeki mah sanes ladang tina kasab gitu pami ninggal kana hakikat ya pami ninggal kana hakikat pan kuring cenah Kang neangan ieu rezeki teh tah eta mah dina bidang dohiriyah urang misalkan berangkat ka pasar antukna hasil ti pasar teh ngahasilkeun artos tak berarti secara dohiriyah ningalina eta rezeki kengeng ladang ti pasar tapi lamun urang ieu hate nah waspada eling kasajatina berbuat ieu urang ti bumi berangkat ka pasar bisa ka pasar sote urang teh dumeh hirup we nya tah kahirupan eta teh dipasihan ku saha dihirupan urang ku saha ku Gusti Allah berarti ketika urang lempang ti bumi ka pasar teh eta teh atas kakawasaan Gusti sanes kakawasaan urang antukna dina aktivitas di pasarna teh eta teh kuatna ngangkat barang kuatna calik kuatna lelempangan di pasar teh eta teh sing horeng lain kuat urang tapi nalika harita di pasar urang dikuatkeun ku Allah naon sabab pan ieu nyawa teh ti Allah dalam nyawaan mah urang moal bisa ngangkat barang ya berarti tuduhna ieu urang ketika ngangkat barang dibisakeun ku Allah. Terus misalkan ketika aya nu meser kana lapak urang eta teh dijorojoikeun hayang naoge meser ka lapak urang ku Gusti Allah. Mana gawe urang, mana kuat urang, mana kuat kawasa urang. Tah ieu dina makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika kengeng rezekina ge hate we tuduh ieu rezeki ti Gusti Allah. Hate teh kedah kitu tah eta tauhid namina dina hate teh ketika kasabna eling kadinya eling ka Allah hasilna oge eling ka Allah tah didinya teh rezeki anu barokah teh tah eta teh rezeki eta teh sapoe eta misalkan urang kengeng 100.000 teh di ditu di Lauhil Mahfuz tos dicatet urang teh dinten Senin bakal pihasileun 100.000 eta teh salaresna mah ngan urang we sok tara eta sok tara waspada naon sababna ningali kuat urang ningali daek urang ningali kawasa urang sok padahal mah eta teh dipigeuykeun ku Gusti Allah nya urang teh digerakkeun ku Allah urang dicicingkeun ku Allah urang digerakkeun ku Gusti Allah matakan hirup leuwih ibarat wayang usik malikna ku dalang teu wasa tewenang beureum hideung ku madalang tah la haula wala quwata illa billah eueuh urangna eueuh bisa urangna eueuh
kuat urangna ngan aya Allah nu nguatkeun urang, ngan aya Allah anu ngahirupkeun urang, ngan aya Allah anu ngadaekeun urang. Berarti eueuh urangna dina nalika eta tah eta kaasup iman teh. Hasilna ge luar biasa eta teh salamet ya. Dina kasabna salamet naon sabab hate eling ka Allah. Hasil tina kasabna ge da salamet naon sabab ketika kenging rizkina ieu hate tuduh eling ka Gusti Allah ieu mah parin rizki. Berarti kasab mah cukang lantaran atunya ya. Urang berangkat di bumi ka pasar cukang lantaran. Ngaran-ngaran cukang lantaran berarti eta teh ngan saukur penyambung ya, panyambung. Ta eta teh anu bisa disambungkeun teh nyambungkeun teh ku saha ku Gusti Allah. Tah perkawis rizki mah eta teh ku Allah tos ditangtoskeun. Senen kengeng sabaraha nya. Terus urang teh kuatna kuat kumaha. Terus urang teh umur sepikeun ka kumaha eta teh tos ditasis ku Gusti Allah, tos ditangtoskeun. Lamun ieu hate eling ka Gusti Allah gitu. Tadina perkawisan ieu hikmah nu kalima. Biasana seseueur jalmi pada umumna ari perkara anu ku Allah tos ditanggung jawab serius, konsentrasi, nya ari perkara anu diparentah ku Gusti Allah lalawora. Kitu teh ta urang teh. Pan biasana misal duhur we duhur, hayya 'alas shalah ti masjid. Da harita teh urang teh keur sibuk. Dah 1:30 oge bisa duhur mah. Tuh. Sedengkeun saur Allah teh amal-amalan anu dipika cinta ku kaula saur Allah mana ala sholatu waktiha. Ala sholati waktiha. Salat tepat dina waktuna. Eta tos jelas eta katerangan. Ya. Matakan ayat 3 perkara anu dipika cinta ku Gusti Allah. Mana hiji ala sholatu waktiha, 2 fisabilillah di jalan Allah berjuang, nukatilu birrul walidain. Tah eta berbuat baik kepada kedua orang tua. Eta kan amal-amalan anu dipika cinta ku Gusti Allah. Ketika ala sholatu waktiha, kudu salat tepat dina waktuna di masjid. Hayya ala sholah karena urang keur sibuk. Kagok dah, ieu kagok. 2:30 ge aman keneh bisa salat zuhur tuh. Lalaworan teh kitu urang. Sedengkeun eta jelas parentah ti Allah dikudukeun. Allah teh ngudukeun ka manusia sebagai makhlukna akimi sholah dirikeun ku anjeun salat. Urang kalaka serius dina perkara dunya. Sedengkeun tadi teh perkara dunya tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Tos ditanggung jawab ku Gusti Allah. Matakan disindir ye ku Ibnu Athaillah. Jalma lolobana ari perkara anu tos ditanggung jawab ku Gusti Allah nya terus ai perkara anu kudu naon diparentah ti Gusti Allah lalawara can ditanggung jawab kitu teh ku Allah teh iman tauhid teh acan berarti eta teh membutuhkan perjuangan urang kitu nya. Jadi tanggung jawab Allah teh rezekina mah nya urang teh neanganana ku urang. Ieu cek paribasan nu pinter kumaha nu pinter saur bahasa Syekh Ibnu Athaillah mah urang mah seseueurna ari kana nuntut hak pinter tapi sok poho kana kewajiban. Pinter nuntut hak mah tapi kana kewajiban sok ngalalaborakeun. Ari anu ditanggung jawab ku Allah nya di teanganna ari kewajiban ti Allah hare-hare lalawora kitu maksudna teh ieu teh hikmah nu kalima teh. Naon margina Allah mengisyaratkeun ieu teh dina Al-Qur'an ku lapad dabbah ya. Henteu langsung ku manusia atanapi ku Adam. Jadi eta teh sabab pi makna maljumna teh boro-boro sasatoan anu teu dibere akal. Sakitu teh teu dibere akal pan eta manuk teh nya. Teu dibere akal manuk teh. Tapi bisa neangan rezeki. Nya. Hek coba. Manuk tina sarangna emang mau naon manuk dan teu mau pacul manuk teh nya. Teu mau pacul teu mau modal usaha der keluar.
Tapi pan ari uih nama geningan telihna teh ayaan geuning. Ta eta dina katerangan disebatkeun lir ibaratkeun tong boroning manusa. Sampurna akalna dalah sasatoan sapertikeun dabah oge, dabah teh kos manuk kitu. Dabah teh teu dibere akal eta teh manuk teh, tapi dirizkian ku Allah. Atuh komo deui urang manusa. Nya? Manusa mah tuh diberi akal sampurna gitu. Boro-boro manusa nu diberi akal sampurna sasatoan oge ku Allah dipaparin kadahara. Gitu. Tong hariwang berarti kan saur Allah teh tong hariwang urusan rezeki tos ditangtoskeun. Gitu. Heukeuk cenah eta duit lamun teu di tangan mah da moal aya. Heuh harita teh urang rajin neangan teh dirajinkeun ku Allah eta teh. Lain rajin urang. Jadi ieu kade salah penafsiran. Lain di tetah ngedul eta kade nya. Lain di tetah ngedul. Tetep kasab mah sampurnakeun kasab ngan hate ulah nyarande kana kasab. Tetap usaha majalankeun usaha, bahkan lebih disampurnakeun usaha, tapi ieu hate ulah nyarande dina usaha. Hate mah nyarande kana katetapan Allah. Artina berarti jrut turun ti bumi bade kana kasab teh hate tos siap bisi dibere untung, siap abdi syukuranana, bisi dibere rugi, abdi siap sobarna. Gitu. Jadi anak itu berarti orang teh simpelnya ngadoa teh. Jrut turun ti bumi bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nun Gusti abdi bade berangkat kana kasab ieu. Lamun ieu abdi bade dipaparinan untung ku salera Gusti, tiasakeun abdi syukur Gusti. Kanggo naon untung tapi teu syukuran, cilaka. Salajengna saumpamana ieu abdi berangkat kana kasab bade dirugikeun ku salera Gusti ieu teh. Paparin abdi kasobaran dina rugi. Jadi ari rugi dibarengan ku kasobaran mah salamet. Kitu jadina teh. Artina berarti jami anu menuju arah-arah Allah teu merkedeweng hatena. Ya, teu merkedeweng. Bade dibeureumkeun mangga, bade dibodaskeun mangga, dihejokeun oge mangga. Mahlu duhur. Da urang mah tempat tembongna padamelan Allah. Bade dilempangkeun mangga, bade dicicingkeun mangga, bade diusikeun mangga, bade digerakkeun oge mangga. Kitu nya. Tah, kedahna teh sapertos kitu. Yakin ieu teh hate kedah menteyang dari rezeki mah tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Yakin, kedah aya kayakinan dina manah urang. Lamun teu aya kayakinan berarti urang teu percaya kana Al-Qur'an. Sedangkan kan dina Al-Qur'an disebatkeun eta teh tos ditahsis, tos ditangtoskeun rezeki teh. Artinya berarti ketika orang rajin usaha ulah diakukeun eta teh naon rezeki hasil ladang usaha. Di hate mah ulah diakukeun. Karena dina hate mah kudu iman, kudu tauhid. Tuduhna ka Allah we nuhun Gusti. Abdi tos dipaparinan rajin dina usaha. Ku salira Gusti ieu teh sanes bisa abdi. Kitu tah. Janten dina kasabna ge eling, berangkatna eling, dina kasabna eling, balikna ge eling, subhanallah. Ta eta husnul khotimah teh. Husnul khotimah kasaean eta teh. Sae dohir jeung batinna. Dohir kasab da eta kewajiban pikeun nganapkahan keluarga urang. Batin kasab hate eling ka Allah, ta eta memang salamet dua-duana. Dina kasabna ge salamet, dina batinna oge salamet, ketika nampi atosna salamet. Naon sabab? Hate tuduh ieu teh rezeki ti Gusti Allah. Bisi disangka jadi eme orangnya. Jadi eme atuh lamun dibere jukut ku nu bogaana geuningan boro-boro nganuhunkeun me maka nu merekna. Ningali beungeut na oge henteu me mah ngarepes we atoh ningali naon? Ningali jukut hejo. Ulah sampai dugikeun ka atoh dumeh meunang rezeki tapi poho ieu hate kanu maparin rezeki sing kade. Urang supaya salamatnya. Jadi saur Allah itu tong hariwang saur Allah teh urusan rezeki mah. Bahkan ditamihan saur Waisal Qarni geuningan, ari Waisal Qarni teh nyata guruna para wali kutub ya. Jadi sanajan ibadah saur Waisal Qarni
sanajan ibadah jalma paeh poso beurang jeung peuting tapi masih keneh mangmang urusan rizki, masih keneh dihariwangkeun eta teh maotna. Subhanallah. Luar biasanya. Lamun urang berarti salat, hate aya mangmang urusan rizki ye. Terus misalkan dina nalika harita dimaotkeun ku Gusti Allah tah. Tah eta hariwang ieu maotna teh. Hariwangna kumaha? Hiji bisa jadi husnul khotimah, dua bisa jadi suul khotimah. Nah sabab hate mangmang kana rizki. Dina keur ibadah, paeh poso dina ibadahna tapi hate masih mangmang kana rizki. Atuh leresnya upami mangmang kana rizki berarti teu percanten ka Allah. Pira ku janji Allah bohong, da janji Allah mah aya hitam di atas putih geuning nya. Dina Al-Qur'an aya hitam, pan urang teh sok geunah geuning percaya ka jelema teh lamun aya hitam di atas putih komo di atas materainya geuningan nya. Kakara kurang teh percaya penuh, percaya aing kasih eta. Naon sabab geus tanda tangan di atas materai. Ayeuna urang percaya teh ka Allah. Ieu aya hitam di atas putihna dina Al-Qur'an. Aya hitam di atas putihna dina katerangan kitab. Nah, aku jadi mangmang gitu. Katakan saur wae sakoni, sanajan ibadah jalma paeh poso beurang peuting dina ibadahna, tapi masih keneh aya kamangmangan urusan rizki dina hatena, masih keneh dihariwangkeun maotna lamun teu suul khotimah atanapi husnul khotimah. Gitunya. Jadi lamun masih cacat hatena ngabandungan we eta teh kana kamangmangan rizkina. Tapi lamun misalkan ieu hatena tos aya imanan, ngabandungan we irodah Allah. Isukan kuring ku Allah dikamanakeun. Isukan kuring ku Allah dibere duit sabaraha ye. Isukan kuring ku Allah dibere dahar naon ye. Gitu. Jadi ketika berangkat ke pasar hate tuduh ku Allah teh diberangkat ke pasar geuning ye teh. Jadi tuduh hate gitu ya. Jadi ketika leumpang naon ge hate eling ka Allah, tah eta zikir teh. Eta zikir daim teh. Ya. Zikir samar, zikir sir teh eta. Ai zikir teh inget eling. Ai samar teh berarti teu katingali dina hate nali. Leumpang ku Allah ieu teh dileumpangkeun kuring teh ka pasar. Artinya berarti ketika ke pasar lain ngaku urang bisa ke pasar, lain urang anu berangkat ke pasar, tapi Allah anu ngaberangkatkeun kuring ka pasar. Jadi hate teh ngabandungan irodah teh kitu teh maksudna. Lain nangkep tuur isuk-isuk ngabandung aya cenah kunaon sih teh berangkat ke pasar. Kang kuring mah ngabandungan irodah Allah ieu teh. Lagi bandungan irodah Allah mah dina hate lain dina jasad. Lamun ngabandungan irodah Allah dina jasad berarti ngedul eta mah. Nangkep tuur ngalamun. Ujung-ujungna jikalau andai kata umpama misalnya hayu we kitu nya ngalamun we kitu teh. Eta mah jalma pangadulan. Buku cenah Kang ieu mah ngabandungan irodah Allah lain eta mah lain ngabandungan irodah. Ai ngabandungan irodah mah kan muktarinan dipilihi seperti kos niatin seperti kos-kosdu berangkat ke pasar hate bandungan abdi ke diberangkatkeun ka pasar. Terus misalkan di pasar aktivitas abdi teh dikieukeun ku Allah. Ketika menang ieu teh menang dimenangkeun ku Gusti Allah. Jadi tah hate ngabandungan irodah Allah teh sapertos kitu. Jadi ngabandungan irodah Allah teh lain serta merta ngabandungan dohir jeung batin. Batin ngabandungan ieu gerak urang digerakkeun ku Allah. Batin ngabandungan ieu urang keur calik teh dicalikeun ku Allah. Salawasna eta teh ngabandungan irodah Allah. Kumaha kaman cenah teu ngaji nyata tadi nama ngabandungan irodah Allah kan diberangkatkeun moal cenah kuring ieu. Nah eta singkat deh. Jadina mana ucapkeuneun, mana tekadkeuneun, mana gaweaneun urang kedah eta. Kedah tiasa misah-misahkeun nya. Wa taksiruka jeung ari lalaworana anjeun pima dina ibadah tolaba anu disupri ieu emak ku Allah min kati anjeun bahwa jeung ari itu matuliba eta al amalu ibadah aladzi tatawasalu anu bisa wusul atanapi tepi anjeun ku itu lati
ku itu lagi adatan cek adat ila maulaka ka pangeran anjeun. Jadi ari macul getolnya ari subuh hudangna jam 7 eta kitu. Kayak kemana itu jam berangkat jam 4 ka pasar Kang cenah ka pasar. Aing balik ka di jam 6. Salat subuh can can ayeuna we cenah jam 6. Tah kitu jadi nanti ujungnya. Jadi karena perkara anu ditanggung jawab ku Allah nyanya terus karena perkara anu diparentah ku Allah lalawara eta tah bahaya. Jadi anu dititah ku Allah ngedul gitu. Ari anu teu dititah pipileueun. Hitung-hitung dionang ke acara hadiah puji panjang kamari. Mang cenah di haturan linggih ka bumi aya naon ieu hadiah puji misalkan haul. Dar we urang misalkan datang. Urang teh datang teh lain ka imah lain ka tengah imah ngariung kala ka asup ka dapur. Mang rek naon rek milu ngalas di dapur sok padahal mah eta alas jeung besek teh geus disiapkeun ku urang ku pribumi teh bikeun urang. Urang mah nyata di naon diparentahkeun hadiah puji. Lain asup ka dapur milu ngalas. Tali di ibarat kitu perkara anu ditanggung jawab ku Allah urang pipileueun nya pipileueun ngatur. Tapi perkara anu diparentah anu disupri ku Allah ka urang eta ku urang lalawara tah eta disebut bahayanya. Ari ibadah lalawara rezeki ditanggung jawab pipileueun milu riweuh. Ya, cek bahasa ulama nyata iskotud tadbir eta teh. Min azkarin nyatana pirang-pirang zikir jadi teu daek jadi natanya wa sholawatin jeung pirang-pirang sholawat atanapi pirang salat fardu teu dilakonan nyata dubhulup cul salat gitu nya kepala jadikeun kaki-kaki jadi kepala poho kana kewajiban tah eta bahaya poho zikir poho kana salat fardu wa auradin jeung pirang-pirang wiridan geus teu make wiridan deui geus da keur mikiran dunya teh ya gitu ai wiridna teh wirid muakad kitunya sunah muakad atanapi guer muakad mung waktu pan beres salatna ge lukang likum langsung cingklat gitu. Boro-boro istighfar heula maca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ya. Langsung awe salam teh langsung berangkat langsung balik teh masjid oke. Eta kos nu sibuk eta teh ka imah teh da di imahna teh palingan ngalolo wae eta teh kitu ya. Palingan ngopi udud nyekel HP atuh wiridan heula dah 15 menit mah tuturkeun imam ya. Imam can turun tina mimbar mah can turun dina pangimbaran mah ulah waka urang ditinggalkeun gitu. Eta teh supaya naon kunaon si eta wiridan sunah muakad atanapi sunah anu dikukukeun ku Kangjeng Rasul eta teh nganisbatkeun nembongkeun yen urang teh masih keneh hoyong paduduaan keneh sareng Allah. Ketika seperti paduduan dina nalika salat matakan saat salat teh wiridan gitu. Jadi kadenya ulah lalawara dina ibadah ka Gusti Allah. Ari neangan rezeki getol kitunya jam 4 reban-rebun keneh isuk-isuk berangkat ka pasar. Tapi salat subuh tadi pigawe eta bahaya. Tah eta teh kaasup pinter nuntut hak tapi lupa akan kewajiban. Wa ghairu zalika jeung salian ti itu nu kabeh seperti kos dikir, salat, wiridan nya min anwa'i taati nyatana pirang-pirang nyata warna-warni kataatan ibadah teu daek neangan rezeki getol gitu. Jadi dikedepankeun dunya akhirat ditukangkeun. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala ngadauh Allah taala wa ma khalaqtu jeung teu pisan-pisan ngadamal kami saur Allah al jinna kana jin wal insa jeung ka manusa illa liya'budun kecuali supaya ibadah ieu jin jeung manusa ka kami.
Ari dina sawareh tafsir mah aya dina tafsir sawi disebutkeun illa liya'buduni illa liya'rifuni. Jadi titah ibadah titah makrifat. Jadi teu samata-mata Allah nyieun jin jeung manusia angin kajaba wungkul eta teh pikeun ibadah ka Allah. Teu dipiwarang ukuran-ukuran anu tos ditanggung jawab ku Gusti Allah. Eta teh urang teh diparentah ku Gusti Allah, ngaran-ngaran diparentah ku Gusti Allah berarti fardu ain, ngaran-ngaran fardu ain dilaksanakeun kadituna menang ganjaran, teu dilaksanakeun menang ganjaran. Tah eta teh diparentah ku Gusti Allah urang dikadunyakeun teh teu aya sanes kajaba wungkul pikeun ibadah ka kami saur Allah. Fal matlub maka ari anu titah ku Allah minal muridi ti si murid eta asayu ngalakonan pikutil arwah dina kakuatan rohani teh zikir, salat, wiridan, tobat. Tah eta teh matlub minal murid. Wahwa jeung ari itu matlub minal murid eta zikrul maula, zikir ka Allah, eling ka Gusti Allah. Jadi nu disebutkeun taroki teh eta tah. Ya, taroki teh dohirna ngajalankeun zikir, ngajalankeun salat, ngajalankeun sholawat gitu, ngajalankeun ngaji, tah eta taroki. Terus hatena lempang hate menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaran zikir taroki mah di secara garis besar berarti dimimitian tina asar kana af'al, tina af'al kana asma eta ngaranna zikir taroki dina suluk. Wa paluma jeung migawe perkara yuqarribu anu ngajadikeun dumeheus itu mah ilahi ka itu maula lakutil asbah lain dititah neangan kakuatan jasmani tuh, tapi nu dititah ku Allah teh neangan makanan ruhani, lain dititah ku Allah neangan makanan jasmani. Ku Allah teh dititahna teangan makanan ruhani. Ya. Matakan kan makanan ruhani naon? Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Lain beas tolabana teh lain. Ya, lain dititah ka pasar, tapi ilmu naon-naon oge hiji perkara amal-amalan lamun tos aya ilmu nama eta amal bisa sah, bisa makbul, bisa maju. Matakan di mana-mana ngamal teu jeung ilmuna atuh boro-boro ditampi ku Gusti Allah atuh balu ditolak. Jadi penting ta eta parabna ruhani. Li'annahu kana sanyanyana itu si murid eta ko imun anu ngalakonan anu tumetep bihi ka si murid naon goiruhu ka salian murid wahwa jeung ari itu goer eta maulahu pangeran murid dalilun eta dalil alantimasil basiroti kana lolong panon hatena tuh. Jadi anu ditanggung jawab ku Allah teu neangan nya. Anu ditanggung jawab ku Allah urang neangan gitu. Atanapi anu ditanggung jawab ku Allah sanajan urang teu neangan oge tetep teu ngajadikeun nolong hate. Ya. Tapi anu dititah ku Allah lalawora misalkan disebut nate ta eta lolong hate. Ari ibadah teu daek neangan rezeki getol. Ta eta ciri jalma anu lolong hatena. Pan ciri jalma anu lolong hate teh lobanya. Salah sahijina teh hatena aya waham jeung hoyali kemarinnya. Aya hayalan, aya sangka bohong, sangka salah. Tujuan nama ibadah kasalian ti Gusti Allah. Ta eta cirina nya. Tuh ciri nu lolong hate teh pinter neangan dunya, teu daek neangan agama. Nah, tiba kana maksiat, teu daek jadi ujung-ujung teu daek tobat. Kita eta ciri-ciri lolong hate. Tah ieu ngabahas ieu paningal hatena, tinggal ngabahas paningal hatena dan nu tadi mah tos jelas ciri jalma nu lolong hate
ari anu ditanggung jawab ku Gusti Allah urang nyanya teras di anu tos ditanggung jawab ku Gusti Allah urang lalawara anu diparentah ku Gusti Allah urang lalawara eta tanda lolong hate ai umyul basirati tegasna lolong hate lolong basiroh min kati anjeun wa huwa jeung ari ieu basiroh eta ainun hiji soca hiji sosoca atanapi hiji panon fil qalbi dina hate tudrika anu manggihan itu ain basiro al umurul ma'nawiyah kana pirang-pirang perkara bangsa ma'nawi. Jadi panon hate kabagi tilu. Hiji dohrul qalbi, dua naon cenah? Wastul qalbi, tilu suwedaul qalbi. Jadi aya dohrul qalbi berarti su'aul basiro ya. Wastul qalbi berarti ainul basiro. Suwedaul qalbi berarti hakul basiro. Bisa oge nurul ilmi, nurul ain, nurul yakin. Terus hakul yakin. Gitunya. Jadi detajali muraqabah muhadharah eta kapanggihna ku ainul basiro. Paningali anu lemes, paningali panon kana ajrom sareng ajsam. Aya deui nu ningali nu leuwih lemes kana surah. Alatna teh leuwih naon? Leuwih hebat kitu pamanggihna. Nyata disebutna basiroh teh. Ari tarif basiroh naon? Tah ieu tarif basiroh ieu. Tarif basiroh kuwatun lil qalbi munawiratun binuril qudsi yuro biha hako ikil asya. Tata ari ngaran basiroh teh kuwatun lil qalbi aya hiji kakuatan dina hate munawiratun binuril qudsi nu eta hate dicaangan ku nurul qudsi. Ari ngaran nurul qudsi berarti nurdat. Jadi paningali anu caang ku nurul dat sehingga jelas ningalina ta eta ngaranna basiro. Yurobiha hako ikil asya rahasia perkara teh bisa katingali ku basiroh mah. Seperti di alam mulki alat paningali nepan aya barang anu bisa ningali barang anu laleutiknya seperti kosmik mikroskop seperti kan kaca pembesar pan aya ku mikroskop mah tanpa mikroskop teu jelas tah lamun keningali wow jadi jelas. Jadi aya dina dunia oge perkara ningali nu laleutik mikroskop tah. Tah eta teh berarti urang teh aya mikroskop nah teh. Nyata disebut basiro. Kuwatun lil qalbi munawwirun binuril qudsi. Nah. Al umurul manawiyah ari murul manawiyah teh nyata naon tajali mukasapah muayana muhadharah. Nah. Jadi urang bahas heula paningal hatenya basiroh. Jadi lolong hate teh berarti lolong basiroh. Basiroh teh kabagi tilu. Hiji basiroh, dua nur, tilu sirri nur. Sami teh ge tadi dohrul qalbu ruhu sirru dohrul qalbi wastul qalbi suwedaul qalbi. Jadi lamun sirul qalbi teh berarti sir. Ya. Aya katerangan ti Badul Hukama lamun iman nepikeun ka dohrul qalbi taeta waqad yajidu waqad yankusu. Oh sing horeng kadinya nya. Jadi terkadang tamat kadinya angin-anginan jadi natenya. Tapi lamun nurul iman mah asup kana jero hatena kana sir taeta mah moal angin-anginan.
anger eta mah malahan nambahan terus boro-boro keur salat di luar salat oge nambahan we teh kaimanan. Jadi anu iman mah waqad anu iman dohrul qalbi mah nyaeta waqad yajidu waqad yan kusu. Eta mah anu dina makomah jubin. Makomah jubin. Anu pelonganana nepikeun ka upukil mubin. Eta mah imana sok wayajidu wayan kusu. Kadang nambah, kadang kurang. Pamitos dina wastul qalbi mah moal ngurangan dina wastul qalbi mah. Terus we nambah imana teh. Minimal eta teh anger. Ya, anger. Malah sok terus naik pamitos di wastul qalbi mah kitu. Jadi berarti ngabahasakeun sanes kolbunnya, sanes dohrul qalbi. Anu bolak-balik kolab, kadang nangkara, kadang nangkub. Jadi upami wastul qalbi mah tos ngalangkungan upukil mubin. Wastul qalbi berarti ruhu. Pan ari dohrul qalbi mah ti akwan ti makhluk dugi kana upukil mubin ya. Ari wastul qalbi mah ti upukil mubin ka upukil a'la. Ari waswedaul qalbi mah ti upukil a'la dugikeun ka ijah atanapi awadna. Eta tanya wastul qalbi mah tos ngalangkungan upukil mubin basirohatena teh. Datos ngalangkungan upukil mubin mah tos upukil a'la berarti sanes bahasa ngabahasakeun ukuranana ningali urang teh ningali kitu nya sanes. Eta di upukil a'la. Cenah kumaha cenah kang tandana jalmi tos aya dina upukil a'la. Ari tanda-tanda tos di upukil a'la mah calik dina upukil a'la teh lain sakadar lamunan jeung rasa. Tapi aya bukti. Aya bukti kana badanna kitu. Aya bukti kana anggota badan. Mana buktina dina ibadahna teh kalem. Henteu garasak gerusuk gitu. Teu garasak gerusuk kalem we kitu. Kalem terus ibadahna teh istiqomah. Tah berarti eta teh jajahan tina upukil mubin dugikeun kana upukil a'la. Ya. Berarti eta teh tingkahna upami hate urang tos aya dina upukil a'la. Tingkah jasmanina ibadahna kalem. Istiqomah. Anger. Nanjeur. Mantakan mun ngaran istiqomah can 10 tahun mah can istiqomah eta minimal eta gitu. Ya. Istiqomah. Lain hartina dina upukil a'la teh di lamunan kitu nya, lain dibayang-bayang dina upukil a'la teh. Oh cenah urang yeung di dinya ieu, tah lain kitu, nya lain kitu. Oh kitu meureun asma sifat teh sanes sapertos kitu. Ya, tapi eta mah tos istiqomah dina ibadahna da kanyahoan atuh. Kanyahoan. Hate upami tos diupukil a'la, kanyahoan ibadahna kalem, terus ibadahna istiqomah. Artina lamun misal tahajud terus we, misal jam 7 isukan tahajud tahajud. Duha ayeuna tadi jam 7 enjing dit jam 7 enjing terus we kitu. Istiqomah tah. Tah eta teh hampir ciri alamat hate tos mayang diupukil a'la. Kalem. Nya teu gerasa kerusuk. Jadi pagaweanan teh ibadahna teu ngareret deui makhluk. Atanapi teu tujuan makhluk kitu. Hoyong ridho Allah. Anu geus teu hayang ganjaran kadinya mah. Nya. Tos teu hoyong ganjaran, tos teu sieun ku siksa neraka da memang dina ibadah lain tujuan kadinya. Ibadahna teh menuju Allah we, hoyong ridho Allah we kitu. Tos teu hayang surga, tos teu hayang pahala. Tos teu sieun ka neraka, tapi sieunna ku Allah wungkul. Ta eta hate aya di upukil a'la eta. Janten anu tos dina upukil a'la mah hatena eling kitu, nya, eling.
lambaina zikir. Zikir ku naon bae nya? Ku tahmid misalkan subhanallah, ku tahlil la ilaha illallah, ku zikir la ilaha illallah. Tasbih subhanallah, ku syukuran, ku tahmid berarti alhamdulillah. Terus takbir Allahu akbar atau napi ku sholawat mangga ucapan mah nya, ucapan mangga ku naon bae ge di mana naon genahna urang balik ka Allah tina ucapan naon nya, dina sholawat mangga, dina zikir la ilaha illallah mangga, dina zikir subhanallah mangga, walhamdulillah wallahu akbar mangga. Ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Geuning cenah dina tangkih mah disebatkeun sing sajalma nu mayang eta dina bacaan eta teh teu wanieun eraeun seuneun neraka rek ngalelentabna oge. Ya. Man subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi istiqomah. Matakan sok bade genahna di mana? Ucapan mah. Bade dina sholawat, dina zikir, dina wirid naon bae mangga. Artina seueur jalan balik ka Gusti Allah teh seueur. Ya. Kitu tah. Jadi zikirna lamaina zikir eta tanda hate tos diupukeun Allah. Terus awakna ibadah tujuanna ngan ka Allah hungkul. Terus hatena boga tilu anu sifat nu sae ciri khas upukeun Allah. Mana sifatna? Hiji, selalu eling hatena teh. 2, mencintai kepada yang baik. 3, selalu ingin berbuat baik. Tanda jalmi salikin tos di aya diupukeun Allah. Hatena eling. 2, resep kanu alus nya. 3, selalu ingin berbuat baik. Atanapi aya kahayang we kaalusan, hayang migawe alus we kitu. Eta tanda hate diupukeun Allah. Tos dohirna dina jasadna teh dina jawarihna sapertos kitu tos dohir. Ta eta upukeun Allah mah tos kitu. Sifatan nu tilu teh hate teh tos bisa dohir dina naon dina jasadna. Sehingga dina pancaran raraina ge katingali. Matakan cikolot baheula aya ngabahasakeun kieu. Naon? Jelema mah sok kumaha jero. Lamun jerona herang, jerona caang, otomatis dah bawaan raraina ge caang. Matakan luar mah sok kumaha jero. Atanapi waluh mah sok kumaha cupat cenah. Cik kolot baheula kitu nya. Tah mun dimaksud ieu. Hate tos aya diupukeun Allah berarti tingkah hate 3. Hiji selalu eling, 2 naon selalu mencintai kepada yang baik. Naon resep kana kaalusan we kitu, resep kana kaalusan teh. Terus hayang migawe eta kaalusan gitu. Selalu ingin berbuat baik. Eta. Aya pancaran dina rarayana katingali. Kumaha pancaranana? Dina bingung tarang ngemu ka bingung. Keur bingung dohiriah tapi hatena teu ngemu bingung gitu. Ka bingung. Ya. Terangna ngabahasakeun teu katingali eta jelema untungna teu ningali rugina kitu we. Dina rugi kitu henteu kereng etana teh. Henteu mengkerut kitu nya. Ieu na teh naon teh? Naon sebenarnya? Tarangan teu mengkerut. Henteu dirempel. Tanda tah. Arek mulai janten jalmi pinilih tah. Henteu kerung. Halisna teh tara di tadi kerut-kerut lah gitu. Tadi kerung-kerung. Tah lamun aya kabingung gitu. Lamun aya kasusah teu dijieun kasusah. Kabingung aya ngan teu dijieun bingung maksudna teh. Kasusah mah aya ngan teu dijieun susah. Oh eta luar biasanya seperti kitu teh. Eta teh tos diupukeun Allah tandana. Matak ya nafsu kudu dimujahadahan nya. Ngarah naon? Ngarah syahwat kakuatanna teu aya dina hate urang. Maka bakal timbul hate asli anu aya dina diri urang. Mana timbul hate asli nu tadi teh ya.
hiji selalu eling, dua resep we kanu alus, tilu hayang migawe alus gitunya. Ta teh jajahan upukil ala, jajahan suedaah wastul qalbi. Ain matakan ai qalbu istilahna dohrul qalbi atanapi basiro salasna eta keneh. Jadi jajahan hate tos nepi ka mana urang teh. Kamampuan hate tos nepikeun ka mana, kamampuan qalbu teh nepikeun kana ma'rifat hungkul. Qalbu teh nyaho ka Allah hungkul ngan tajali can bisa. Gitu. Jadi ma'rifat am dina hatena teh ma'rifat am ta eta teh papakeana dohrul qalbi. Ya. Akal goriji teh. Matakat pantes sakapeung naon sakapeung sok hayang salat, sakapeung mah sok mung salat. Tah berarti jajahan upukil mubin eta teh ti akwan tepikeun ka upukil mubin dohrul qalbi. Kitu jaji duyan kusu. Kadang naik gitu iman teh, kadang lemah kan. Kadang ngaji teh semangat, kadang mung gitu teh. Tah eta teh berarti upukil mubin. Tapi leuheung keneh upukil mubin. Soalna aya sahanapeun upukil mubin. Jadi upukil mubin mah tadi upukil alanya, upukil mubin mah nyata naik turun gitu. Isuk-isuk ngomong kieu engke sore beda deui. Jadi tenetep upukil mubin mah. Jadi mata kolbu sekolah bolak-balik kolbu ngomong isuk teu kapanggih lohor gitu teh. Ta eta teh kolbu. Ta eta teh kumaha iman berarti kolab urang teh nya. Ya, umungin urang iman urang tos aya di upukil mubin apakah upukil ala. Jadi mun iman kuat berarti hayang mere. Iman kuat, iman lemah mung mere kitu we sabalikna. Nepikeun ka mana ye kolbu urang jajahan urang nepikeun ka upukil mubin atanapi moal bisa leuwih ti upukil mubin di hate. Lain bagian hate ka dituna makan berarti ukuran ninggalikan afal, ninggalikan asma sifat. Lain berarti ka dituna ukur rohani sareng sir. Jadi belajar ka jero ningalina kitu nya. Tadi mah upukil ala, upukil mubin teh. Terus lamun belajar ningali hate kumaha? Dina nalika urang orangnya can pahamnya upukil mubin. Keun lieur-lieur ge nya, engke ge di tapakuran, oh heueuh nu diomongkeun akang teh eta kitu. Mata kan kudu dibolak-balik ngajenna. Jadi lamun upukil mubin ya. Upukil mubin. Ketika misalkan orang tandaan logatanana soalna. Ketika orang misalkan zikir, misalkan subhanallah, misalkan pan itu misalkan panon orang peureum nya. Peureum pan kaharep katinggalin naon poek nya. Katinggal poek teh tah. Sok coba peureumkeun. Hah? Poeknya. Terus kaluhur poek teh. Poek. Terus ka handap katingali poek teh. Ka gigir poek, ka kiri tah eta upukil mubin. Jadi kaluhur teh aya tungtungna poek. Ka hareup teh aya tungtungna poek. Ka handap teh aya tungtungna poek. Ka kanan ka kiri teh aya tungtungna poek. Ta eta teh disebutna upukil mubin. Jadi teu aya nanaon kitu, poek we. Matakan rada leuheung keneh di upukil mubin. Poek eueuh nanaon. Poek we upukil mubin. Jadi poek we teu katingali laleungit teh sagala-galana. Ta eta upukil mubin. Teu aya nu katingali kecuali poek eta upukil mubin. Ya. Ta anu katingali ku hate eta poek anu aya di tungtungna geus teu aya naon-naon eta disebut upukil mubin. Poeknya.
Jadi ngabahasakeun berarti nihayati makomil qalbi. Jadi tungtungna makom hate. Ari hatena masih kene ningali rupa, misalkan rupa pemajikan masih katingali. Terus rupa lapak masih katingali. Rupa sawah masih katingali. Artinya kieu. Ya beda mentakan kudu bisa ngebedakan mana upukil mubin masih apa mana diakuan. Ya. Pan urang teh leumpang tina jirim kana akuan ti akuan ka upukil mubin. Jadi lamun urang peureum misalkan dina wid subhanallah poek hungkul ta eta upukil mubin. Tapi lamun keur maca subhanallah katingali pasar sanes upukil mubin sing inget eta. Pan tuh katingali caringinnya. Tuh tak lain upukil mubin eta teh. Kabayang kene. Berarti aya gambar kene, aya suruh kene. Da upukil mubin mah poek teu katingali naon-naon. Geus leungit we kitu. Nya bisa dibedakeun tah. Hate masih kene katingali rupa budak urang, hate masih kene jalan-jalan ka pasar, hate jalan-jalan ka perusahaan, melong kene eta mah kaakuan sanes upukil mubin. Ya. Akuan anu aya di mulki berartinya gitu. Kana jirim, kana jisim, eta mah sanes upukil mubin sing kade. Sing ngorengnya leulah kene ka boro-boro upukil upukil mubin can nepi urang. Sedangkan upukil mubin teh eta teh mahjubin kene. Ya, mahjubin. Sok belajar-belajar dipeureumkeun tuh. Matakan ke dina holwat sok jajal dina holwat. Ieu ke dina holwat urang teh aya dina akwan apa dina upukil mubin gitu ya. Misal maca Allah, 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 Allah. Wah masih ingat ka pasar mah eta sana can upukil mubin maca can. Da upukil mubin mah nyata nihayati makomil qalbi. Geus teu ningali ka dinya. Nya, geus teu ningali akwan. Jadi poek we eta. Misalnya zikir subhanallah teu katingali nanaon misalkan paningal hate teh poek we tah. Urang teh eta teh zikir rek nembus poek nu eta zikir subhanallah teh. Misalkan la ilaha illallah atanapi maca sholawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Eta mah sholawatna naon bae nya. Sholawat nariyah mangga, sholawat munjiat mangga, sholawat adrikni mangga, sholawat kamilah mangga eta. Ngan ketika maca sholawatna ieu urang mentok di akuan apa di upukil mubin ieu. Jadi ulah ningali heula ka upukil ala da upukil mubin gen can ka sorang matakan kembalikan tadi terapkeun urang berarti masih kena jadi duyan kusu. Kadang inget, kadang aya gambar, kadang henteu nya. Berarti kadang akuan, kadang mau upukil mubin. La ilaha illallah. La boro-boro arek ngamaknaan nganapikeun jeung ngaisbatkeun. Ieu hate teh masih kan di akuan. Aya cenah kang sok poekna eta upukil mubin berarti gonta-ganti akuan jeung upukil mubin. Nyata turun tahan apa nan naik turun we ngan naik turun urang seseueurna ti akuan ka upukil mubin naik na teh ti upukil mubin nyoros deui ka akuan seseueurna kitu. Nah eta tah kedina wiridan teh paningal hate poek misalkan tah urang teh zikir rek nembus poek nu eta nya sabab kat eta didinya poek eta tegalna jin teh nya. Tegalna jin teh dina poek nu eta sing kade didinya teh tegalna didinya teh ukuranana regensina didinya teh perumahanana dina upukil mubin matak cekolot ulah sok ulin kanu poek jang sok loba jurig. Matakan jelema nu poek hate masuk naon sok kaliwatan jadi nanti antukna tunggul dirarut catang dirumpak poek hate eta. Tah eta zikir teh urang teh arek nembus anu poek nu eta urang zikir eta. Matakan ulah cicing di dinya eta teh. Dina nalika urang naon dina nalika urang wirid atanapi zikir teh
Berarti lamun zikir karak nepi kadinya ta eta anu disebut punten, tapi nanya da imah kedah di beunyer biaskeun. Misalkan orang wirid karak nepikeun upukil mubin, kan upukil mubin poek pan tegalan eta tah seuseurna sok jadi dukun teh palbah dinya muragna Kang sing kadenya tepikeun ka upukil mubin sok padama eta masih naon masih hisi batin soalna tegalna di dinya upukil mubin jadi napakna teh di dinya seseueur jalmi teh matakan seseueur salikin anu ningkatkeun dina zikirna ningkatkeun dina wiridna kakarak nepikeun ka upukil mubin soalna tan tegalan si eta didinya seueur murag seueur ngecagkeun naon sababna can mah rek nepi-nepi acan ka upukil a'la geus kakarak seseueurna nu assalamualaikum assalamualaikum teh cai di Kang ieu antukna nu minta cai eureun heula zikirna oge murag eta handip heula teh sok padahal nu dina makom upukil mubin ge seueur anu ka eta teh seueur anu katipu di dinya soalna sok aya dinisbatkeun kos mustajab doa padahal di eta di dodoho abis sok rada teu tega nyebut jin teh nya karena memang jin ge aya anu sae gitu jin ge anu ieu mah balad jurig we lah gitu balad jurig da soalna ari iblis mah tugasna memang kan ngintip jalma anu iman mana ya kelemahanana gitu tah seseueurna dina wirid dina zikir thariqah teh lamun nepikeun kana upukil a'la zikirna naon bae nya singkat deh naon bae zikir mah zikir teh eling berarti talapuz dina ucapan iqrarun bilisan la ilaha illallah mangga zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar eta zikir sholawat oge zikir tah upami dugikeun mentokna upukil mubin nya eta na didinya eta teh pangaruh jin tapi jin ge anu eta jin ge anu deleka bisa ngajampe terus cager didinya langsung we urang teh atoh da diatohkeun ku si eta sebenarnya mah biasanya sih gitu eta teh pangaruh jin eta tepan masukna di alam jin mata kan teu acan malakut eta teu acan alam malaikat soalna pukil mubin mata kan masih kene dinya keneh cenah masih isi batin tah di mana caang dina keur poek tangkin teh kan lamun ukuran urang terus nya terus neruskeun urang perjalanan urang ti upukil mubin pan poek ieu tos teu ngabahasakeun akwannya tos teu aya gambar pamajikan geus teu aya gambar pagawean geus teu aya gambar naon-naon ieu nya geus teu aya suruh eta tapi katinggalanna poek teu aya tungtungna teu aya ujungna tak ketika poek eta brai we caang eta sing kade kabagi dua si eta keneh nuturkeun caangna engke bisi salah sangka eta teh alam misal sok padahal mah masih kena alam jin artina ya ketika aya cacang dina upukil mubin terus hate aya hubudunnya ya berarti urusana sahwatun nufus nya ongko katingali ieu urang kos geus asup ka malakutnya ka alam misal da aya caang tina poek teh mantakan mungkin bisa dicirikeun bisa ditandakeun mana caang alam misal mana caang upukil mubin caang pangrobeda jin eta jadi lamun caangna pangrobeda eta mah sok naon hayang eta we hayang memperkaya diri jadi hayang kesenangan diri we matakan sahwatun nufus hayang berkilat berpangkat bertingkat ya sok sanajan dina zikirna aya caang eta sanes alam misal masih alam eta ya eta tanda nama beda nama caang bray we eta bisa caang jin bisa caang malakut gitu
Jadi aya dua caang kata didinya. Ngabedakeunna kitu we. Jadi lamun caang malakut mah hate geus teh hayang naon-naon kitu. Iwal ti ka Allah we ti cinta we ka Allah. Hoyong ridho Allah we teh malakut teh. Berarti tos ngaliwatan teh berarti ngaliwatan alam jin dinya. Berarti urang teh tos masuk kana alam misal. Alam malakut. Ente eta tinggi. Nya, teu tarik teuing, sakedik-sakedik we nya. Pomi aya nu teu ka atos mungkin tertaruskeun. Jadi ada dua pilihan caangna di dinya. Saatos upukil mubin. Subhanallah, misalkan subhanallah. Poek tah misalkan hate dina upukil mubin terus diganti we ku caang. Tah lamun dina caang eta aya sahwatun nufus berarti eta urang encan ka alam misal. Masih di alam jin eta moal salah hade eta. Ya. Pomon ningali awewe geulis, resep kitu tah. Keur dikir teh. Pan sok kitu. Sing kade engke teh sok non tiba-tiba ser aya birahi eta teh. Mata kan kelemahan lalaki ban kitu, awewe. Dan aya beung kebayang. Tapi caang. Tapi ingat karena perkara-perkara eta, harta, tahta, wanita. Caang eta sanes caang alam misal, sanes caang malakut. Moal salah di caang alam jin. Ya. Jadi eta sahwatun nufus. Artinya berarti aya caangna aya sahwatun nufus keneh ta eta sanes caang malakut. Ya. Tapi caang alam jin. Tadi dinya poekna tadi dina upukil mubin, poek alam dunia matos leungit dina upukil mubin teh nya. Gambar-gambar makhluk tos teu aya anu aya di alam dunia tos leungit tinggal poekna ta eta teh upukil mubin. Terus geus poek teh berarti diganti ku caang. Ngan urang kudu waspada. Caang eta apakah caang upukil a'la nya malakut apa caang alam jin. Tah nu ngabedakeun tadi. Jin bisa ngagambarkeun naon akuan. Tadi dinya teh dina jero hate teh can ka malakut. Jin cenah ngagambarkeun duit numpuk. Genah duit numpuk dina duit teh. Tah eta sing kade. Jerojoy we hayang euy kos kitu. Nah, tadi dinya sabenerna punten nya, dinya tah kos nu mahakom mustajab doa. Mantakan lamun arek nyengsar sakalian. Keur nya mun arek nyengsar sakalian wah eumel-eumel dina nalika upukil mubin si eta bisi komo aya ngabahasakeun ana robakumul a'la. Manusia hayang naon anjeun? Kuat kitu pan. Kaula pangeran anjeun teh. Hayang naon sih anjeun? Lamun urang jahat teh dina upukil alam geus teh hayang nanaon atuh pendak sareng Allah oge luar biasa. Da tujuan hoyong ridho Allah. Misalkan kita anu nawaran. Hayang tahta, hayang wanita, hayang harta. Lamun nu nawaran kitu eta sudah barang tentu jelas lain pangeran. Tapi saha? Eta si eta. Nya sing kade. Cenah mun loba duit mah geunaon geunah mun loba duit mah. Dan naon ge ku duit cenah kitu. Kita kitu tah. Eta teh matakan jadi lain malahan nambah iman tos dikir teh. Tos itu lain. Malah nambah kasombongan. Murah kita murah sing kadenya. Matakan ka guru teh kedah sorogan teh kitu nya. Dina nalika ngamal Kang abi tos duit ka diki pokona kejadian demi kejadian. Matakan ngabahasakeun pangajian ilmu hakikat sanes anu disuprih karomah nya sanes anu dikejar karomah da karomah mah sebenarnya mah teu dikejar karomah mah teu diala ngan dialana istiqomah dina nalika aya istiqomah eta karomah mah sudah barang tentu kalangkungan matakan ari karomah mah pan teu ditemrak-temrak. Lamun karomah ditemrak-temrak lain karomah punten eta namina sihir. Gitu. Matakan buktoskeun heula we istiqomah. Ngan istiqomah susah istiqomah teh. Teu gampang.
nya berat istiqomah teh dan nu gampil mah istirahah geus aing eureun ngaji ter ripuh ieu pusing tah sing kade makan mah wah cenah ieu mah kana rezeki makin seret ieu mah ya kan kitu tujuan teh kita sing kadenya matakan kudu non perkembangan keimanan, perkembangan keyakinan eta mah kan kedah disorogkeun ka guru. Kedah. Supados naon? Jadi ngabimbing ruhanina teh gampil gitu. Jadi kanyahuan heupan beun guru ge jalma biasa. Lamun teu di hah? Tak kitu kedah aya laporan-laporan ulah sampai tepikeun aing holot heupan cenah ai ngabahasakeun ai hareupkeun guru mah lain ngabahasakeun hayang kapuji jeung hayang katangan teu kitu. Justru mun aya karomah ulah bebeja ka sasaha. Wenangna bebejana ka guru. Nah karomah. Ya ukuran karomah berarti istiqomahnya. Tandana istiqomah heula. Ya, istiqomah. Kakarak aya karomah. Tapi Kang cenah sok aya dawuhna misalkan tiba-tiba mustajab doa. Sing emut entah dia teh istiqomah mah acan kan aya di upukil a'la aya di upukil mubin berarti saha eta ngagaoda geus teh geuning sia usul geuningan naon sabab saciduh mah teu saucap nyata geus sia eureun ngajeunna ge jadi ujungna teh kitu katakan sing eta jadi wirid lanjutkeun sunah pasunahan lanjutkeun puasa Senin Kamis lanjutkeun nya. Jadi sina kuat ya iman urang teruskeun wiridannya, teruskeun. Lila hayang nyaho ka Gusti Allah mah, lila. Artina aya proses. Da sabeunana nama ta'rif sabar teh nungguan. Ta'rif sabar teh nunggu. Nunggu. Ta'rif sabar teh berarti nunggu irodah Allah. Ngan memang proses ieu lamun ieu lila ieu teu diproses atuh makin lila. Jadina ya sakedik-sakediknya orang kitunya. Ya. Jadi lamun tos teu aya cacaang eta hate dina diri urang, tos teu aya sahwatun nufus eta muasalah deui upuk yang Allah. Tapi lamun aya bagian-bagian kahayang diri sahwat urang, hawa nafsu urang, misal sehingga dina wiridan teh hayang anu lian Allahnya. Hayang berkilat, bertingkat, berpangkat, sanajan dina upuk yang mubin aya cacaang, ta eta teh sanes malakut tapi eta pangrobeda seta terus aya caang terus aya misalkan sahwatun nufus ta eta jelas alam misal berarti alam malakut nah eta nu sebat mukasafah teh inkisab teh eta nya ai timulki ti alam dunia ka alam jin malen inkisab atuh pan di dinya kene atuh nyengcele kene dinya da sarua jeung urang sisi dohir manehna sisi batin eta nu disebut ma'al goibiyah teh upamitos ti upukil mubin kana upukil a'la. Tapi makna-makna nu samar bakar kabuka nya. Makna-makna dina sajaron nengkeun rugi teh kanyahuan. Dina sajaron ning untung teh kanyahuan. Dina sajaron ning sehat teh kanyahuan jerona sehat. Kanyahuan jerona umur, kanyahuan jerona urang di paparinu untung saya teh inkisab nobros untung urang kusaha diberi untung ku Allah eta nobros eta inkisab sehingga jadi makin getol dina ibadahna nya jadi makin getol ajengkeun kana ieu tadi kan kama ana basor ha nya ana kana kamanal basor kaya sanyanyana panon paningali panon eta yudriku manggihan ieu basor al umurul mahsusah kana pirang-pirang perkara panca indra jadi katingali koneng beureum hejo kapanggihna teh ku panon wapi tabirihi jeung eta tetep dina ngaibaratkeun kai musonib bil ijtihad ku bahasa ijtihaduka isyaratun ari isyarah ila anna talaba rizki
karena sanyanyana neangan rizki rizki madmun maksudna teh rizki kekuatan badan jasmani min gori ijtihadin teu kudu nya oge saur ke musannif eta la ba'sa teu jadi naon-naon teu matak jadi doraka kitu bihi kana ieu tolabur rizki lil murid kasih murid jadi tengah jadikeun doraka kana ngedulna neangan rizki teh tapi ulah jadi dalil urang teu kudu neangan rizki urang hormati adat eta hukum adat eta teh sok sanajan rizki ditangtukeun ku Gusti Allah tapi urang wajib neanganana karena rajin neanganna urang eta ciri alamat urang dipaparinan rizki ku Allah gitu maksudnya ya. Jadi jalankeun syariat hate tapi lempang ku Gusti Allah walaya dulu jeung teu nuduhkeun itu talabur rizki alantimasi basirotihi kana lolongna paningal hatena si murid jadi teu cacat teu ngajadikeun cacat ubudiah ku sabab ngedul neangan rizki kitunya maksudna teh biasa-biasa bae hate teh teu ningali kana asbab rizki hate mah ningali Allah anu maparinan rizki tapi dohir mah atuh biasa-biasa bae gitu waktuna gawe ya gawe kitunya waktuna kasab da eta ge diparentah ikhtiar diparentah ngan hate nyarane dina ikhtiar hate ulah nyarane dina kasab tapi lamun ngabahasakeun ari kana parentahan Allah lalawora nya ari anu tos ditanggung jawab ku Allah nya ta eta lolong hate terus lamun sabalikna kumaha cenah sabalikna lamun dibalikkeun ye ari anu tos ditanggung jawab ku Allah lalawora nya terus anu diparentah ku Allah nya ta eta teu matak ngajadikeun nolong hate bahkan caang kitu ngajadikeun kitunya jadi kesimpulanana ieu hikmah anu kalimat teh ulah sampai dugikeun ka ari perkara dunia nya ari perkara akhirat lalawora nya gitu atuh minimal bagi urang mah kieu saimbangkeun ya saimbangkeun perkara dunia saimbang perkara akhirat saimbang sok urang berjalan dina kasaimbanganna heula nya kasaimbanganna heula artina kieu ketika atuh waktuna ibadah mah jalankeun ibadah sok sanajan sibuk dina usaha terus ketika misalkan jadwal ngaji mah atuh jalankeun jadwal ngaji dan jadwal ngaji lain waktuna keur usaha tak berarti urang ayeuna kedah mernahkeun mana jam kasab mana jam ngaji atanapi mana jam ibadah secara hukum syariatna ya supados naon supados dina nalika salat atunya jalankeun salat dina nalika ngaji ngajalankeun ngaji artina kieu salat henteu ngaganggu kana kasab kasab teu ngaganggu kana salat ya terus ngaji teu ngaganggu kana kasab kasab teu ngaganggu kana ngaji jadi memang ieu mah intina mah urang kudu bisa mernahkeun ya mernahkeun ulah sampai dugikeun ka dug hulu cuo salat gitu dug hulu pet nyawa poho kana salat dug hulu pet nyawa poho ka akhirat anu antukna beunghar mah henteu ujung-ujungna tipes jadi nanti kitu nya nya kumaha lamun innalillahi pan kitu ta mantakan tan isukan pageta urang teu nyaho tang boroni isukan pageta urang bakal terjadi naon ieu 10 menit ka hareup pan urang teu nyaho itu urang bade dikumahakeun ya urang 10 menit kapayun ku Allah ta matakan takdir mah samar panungtunganana urang teu nyaho isukan pageto arek dikumahakeun ku Gusti Allah berarti ti ayeuna urang teh kudu tatan-tatan berarti ti ayeuna urang teh kudu persiapan kumaha persiapanna kumaha carana ieu hate selalu eling ka Gusti Allah tak kitunya
Mudah-mudahan ieu ngaos dina hikmah anu kalima aya manfaatna pikeun urang sadayana di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tur mugi urang dipaparinan yuswa anu panjang ku Allah Subhanahu wa taala, bari dibarengan ku kasehatanana sehingga dugi deui kana jadwal pangaosan urang tiasa ngahadiran deui. Tur mugi urang ku Allah taala dipaparinan rezeki anu melimpah atanapi rezeki anu berkah pikeun bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tur mugi urang dina ibadah ditiasakeun wusul ku Allah Subhanahu wa taala ka Allah taala. Tur mugi urang sadayana, keluarga urang sadayana, istri urang, terus murang kalih urang, dulur-dulur urang, sepuh-sepuh urang anu masih kene araya kene, mudah-mudahan sing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala dohir sinareng batin. Mudah-mudahan sing aya dina wilayah karidoan Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana sing dilancarkeun urusan, sing dihasilkan segala rupi pamaksadan urang. Mudah-mudahan urang sareng keluarga urang salamet dunya dugikeun ka akhiratna. Atuh keluarga urang anu tos teu aya di kieuna tos ninggalkeun alam dunya. Mudah-mudahan ku wasilahna ieu pangaosan, ku berkahna ieu pangaosan, mudah-mudahan marantena sing ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala, sing dicangkeun dina pakuburanana, sing ditempatkeun ku Allah taala dina tempat riyadul jinan atanapi taman-taman surgana Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal madkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabahya sinareng cocoba tina pancabahya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.